sebenarnya mah jakaromah teh atuh dihandapkeun mukjizat. Mukjizat Kanjeng Nabi kadeuleu ku Abu Jahal itu aya ditutupan mah teu kadeuleu sarua bae. Urang kumaha istimewana leuwih istimewa. Hese nyaritakeunana tuh. Jatuh bulan teh kapan datang ka Kanjeng Nabi belah dua maca syahadat nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu kaluar deui ngahiji deui sujud ka Kanjeng Nabi naik deui ka luhur bulan tan kadeuleu ku Abu Jahal tapi tetep bae. Oh, sihir tah mah. Deuk kurang kumaha deui tetep bae sihir. Komo ieu karomah atuh kadeuleu ku Muhammadiyah. Ye, teu dibukakeun pintu mata hatena mah atuh hese bae. Geus ulah dilawan mun aya Muhammadiyah ngomong soekeun sungutna. Pan ieu karomah ieu. Soek tak karomah tah. Praksi bebeneran deh kos kituna. Ini bisa joke nih entita kuki uci cenah.